Pikirku kaula memangnya awut-awutan amarta lamun Gatot kaca leungit doh semohon kula Kakang Semar iya kadia kan oh iya anak kaya di garawe pamarengan doh rumpuyuk doh arantos dugi jigana gaibna ngawartosan ka yang abiasa Gatot kaca teu aya laras agan laras teu sabong brong tuang eyang teh semohon parantos kasipuh ku pangaweruh ka asa ku pangabisa ka patri ku pangarti laras nuhun Kakang Semar geus nganteur kaula agan moal ngijing sila bengkok senemah di Simabi agan doh ayo kan mangga mangga doh rumpuyuk doh jigana lamun teka dieu meureun urang teh moal apal atawa poho we ka Kakang Batara Kresna anu kagungan ogan sengkala lopian Kang laras sagala rupi oge agan doh pangeran mah nyiptakeun sagala rupa kajadian teh pasti aya mangpaatna agan semohon timbalan Kang hayu mangga agan doh rumpuyuk deui teu kinten-kintenna dina ogan sengkala lopian bakal aya teu aya Kang urang ngadua we agan mudah-mudahan aya ayo Kang mangga mangga doh rumpuyuk deui itu doh naon deui agan Kakang Semar ieu nun doh bagja barena sugema lamun dina waktu ayeuna urang angkat ka nagara Dwarwati laras leuwih bagja barena sugema lamun kiwari Kakang Semar naon teh ngunclungkeun maneh ka Jati Gede cenah dihakan ku Lauk Tomang doh Kakang Semar aduh si dah wah marukan eta aingan Arjuna bau lalai nyata we nu macakna Kakang Semar Kang tung beud Kang duh Bapak edan sia panuju anas aing dadepongan goblok kalonyeng kabina-bina teuing ampun Bapak goblok aya Bapak hayang sia aing boga anak jiga sia Bapak heureuy wae goblok sia kabina-bina teuing campela ka kolot ampun Bapak aing mah teu hayang aya anak Bapak teu hayang boga anak sia goblok Bapak uleuh sia Bapak ampun Allah Bapak jore neraka yang karma ti kolot tepi ka kitu deuleu euy kontan kade-ade kade tah ulah doraka kanung ka bapak teh kitu deuleu nya kontan awas da wala dibales ku aing ning teungeun nah aing dicecekan deui sirah